Ayo. Ayo. Aksangkeun. Ayo terus. Terus dah urang mah teu dipaus henteu, langsung terus we. 1 2 salah, bukan bisa sarua heula arek langsung. Ah, sok sarua heula sok. Dan teu dipaus ieu, ayo teruskeun. Nah, geus heula up. Ayo, teruskeun. Ayo. Ah, teruskeun. Seri deui, teruskeun. Apa itu? Ada urangan tadi ieu. Ayo. Ayo, Dik. Ayeuna urang naon? Reup. Batu. Oh, urang gunting. Kelak. Awas. Tek. Katempo keneh, katempo. Eta budak dua. Jo perhatikeun bisi katempo urang bejaan. Maksudna bejaan bisi katempo. Ayo. Hop. Camerut. Nih, eta patir gara. Sini. Kelihatan. 2 kali pan nya. Itu kedua. Tong loba teuing atuh, engke mau katempo beungeut mah. Heeh. Mae udah mae. Ayo. Terus kan? Caprut. Cicing atuh ah. Ayeuna naon? Balik deui ka dia mah kameranya. Heeh. Orang naon? Ayeuna langsung terasri we hage teu da panjang meureunnan. Teh, buru teh, siap. Heeh. Dewe kan kemong kabeh masalah. Belah ditu lah teh, belah ditu. Engke we di bejaan lamun ceuk urang leumpang. Karak we. Ayo, suitan heula. Orang naon? Aya kertas, ona ka saha urang? Mang Yonan kertas si Agunting, ayeuna kitu kan eleh mun Mang Yonan. Api lu arek ngebukna kumaha? Kebuburan nu kanan ya? Nu kanan. Kieu tah. Kitu teh. Kitu. Kieu tah angke Mang Yonan ngelok. Ngelok, Ka dieu nya ngelokna nya. ngelokna lah ka handap teh ngelokna ka handap. Jadi supaya laluasa ieu na si piuna supaya laluasa. Datang. Kieu tah langsung. Tah, Berarti teh lamun urang keur kieu teh posisi teh lastri belah dieu. Sajajar jeung Yonan nempok gitu tah. Pas nempok gitu ceplok. Heeh. Tah teh pan posisi keur kieu. Heeh. Serius ieu nya. Heeh. Teh lasi nongho datang. Eta wa lamun misalna teu kudu kieu teuing teh lastri mah tibang kitu hungkul tah. Sajajar jeung sirah Mang Yonan ieu. Mang Yonan kieu sajajar. Kudu dongko teuing kitu henteu teh lastri mah. Dongko cuman ulah ieu teuing ulah dongko teuing. Dongkona. Atuh. Siapnya kudu nama tadi nage urang kieu da kudu noleh Hah? kieu. Kieu sarua engke mah kieu nage kudu kapan kedai Kembae pan ieu kan eleh wae jadi amek. urang batunya. Hah? Urang batu. Kertas. Kertas. Sok, urang batu. Aya kertas Mang Yonan gunting, pan meunang mun Mang Yonan. Pugu eleh mana eleh. Kertas. Kieu. Kertas, Mang Yonan batu. Kieu lah, pokona kieu. Mang Yonan meureub. Geus kitu. Abiu kieu. Elehnya. Atuh meunang abiu. Mun teh nyawa tuturkeun. Tengah pian cenah Pan kan teu ngarti teh. Kieu, kieu anu kieu mah. Kieu artinya. Mang Yonan meureub. Budak ayeuna kan eta mah. Heeh, sot ayo. Bae. Heeh, ayo. Mamang seserian heula nya geus meunang teh nya. Atuh nya heuh, Bang. Ayo. 2 3. Ah, langsung yuk. Kosok-kosok. Heupula nya. Urang nempok ka dieu. Ayo. Kamera itu kumaha beunang mah. Yo beunang urang beunang teu? Arek didinya maksudna teh lasri tetangna. Engke teh lastri mah paneuri, pan ieu kitu tuh heula urang mah saeutik, sadetik 2 detik engke pindah ka dinya. Heeh, ayo kikituan hungkul yuk. Masuk. Kelak encan. Ayo. Seserian nempok ka urang. Hop.
gitu nih lah. Kelak. Siap teh. Yo, Ayo teh. lumpang. Ah, mikir anak fokus terus tongok ke Dua, tilu. Lipat aya teh lipat. Kelak. Geus teh rasa teh nya teh ayo Yonan ka belah dinya piuk keur ngagubrag sot. Ka bawah bieu ku urang. Tah, heuh piuk keur ngagubrag, Yonan lompat ka ditu. Maksudna. Oh, da beda sutan ieu moal ka ciri. Teh rasa mah geus. Iya. Awas cuman ulah ka dinya teh. Geus ka bawah. Saya lah teh. Aing geus mah. Maksudna kumaha? Kos bieu adegan bieu ngagubrag, ada adegan terakhir ngagubrag. Yonan seserian. Heeh, cuman Yonan oge geus kaluar tina ieu nya tina bangku. Geus kaluar tina bangku. Heeh. Ayo ngagubrak. Sok ayo ayeuna. Kelak. Mang Oyon mah yang serikeun Teh Lasri. Heeh. Ingat posisi Teh Lasri bari dah. Kalau bisa Ayo. Awas eta. Awas ka bawah kabeh tuh itu mah. Ka bawah. Kabeh. Belah di itu mah ke bawah kabeh. terus mah. Oh, geus. Hiji, dua, tilu. Ayo. Geus lah. Apalah ranga eta mah bisa